Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Si Bujil karangan Ki Leuksa didongengkeun deui ku Mang Barna. Urang teraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari. Sok kaparayun sadayana. Mitra hanca nu katuna waktos dinten kamari teh gancangna geus tepi ka tempat lelang. Hasil usahana dijual kabeh payu. Daya kasulitan palebah ngajual mah. Heuda geus langganan. Tapi si Bujil can wani ngajual emas. Bisi rugi, bisi ditipu. Lantaran can aya pengalaman. Karena barang mahal mah can boga pengalaman terus saya balik maniru sudah yang buru-buru tepung jeung Mang Dasma. Teka catur lilan di jalan ulang kocapkeun bae geus tepi. Si Bujil diiring ku baladna jauh keneh geus ngacungkeun leungeun. Bari jeung marah mai bunga. Kasampak teh Mang Ujer jeung baladna geus kumpul dan nu sejen mah kita tadi geus reureuh geus araya di imah. Hai aya naon jang Bujil tuh bangun anu bungaheun pisan ye, cek Mang Ujer bari melong kanu kakara datang. Si Bujil teh aduh da pura heureuy si eta mah, cek Mang Dasma. Tapi barang gok paamprok. Si Bujil ngiwir-ngiwir kongkorong emas. Puguh we sararea oge colohok. Mang Dasma ge setengah teu percaya. Naon eta teh Jil? Aya milik Mang. Paingan cek omong kolot, milik teu pahili-hili, bagja teu paala-ala. Sabab geus pada boga hancengan masing-masing. Kulak canggeum ta bagja awak geus dipincukan ti dituna. Deuh, genah. Mang milu bunga. Ari mane menang milik mah. Tapi kelanan ulah waka suka bunga euy. Bisi lain emas. Sabab ayeuna mah teu saeutik imitasi. Cek Mang Dasma, ari kolot mah rada waspada. Cik taksir ku sarara ieu. Ari ieu emas atawa aluminium? Cingan. Maneh heser nyebut aluminium oge. Cingan pangnaksirkeun, ieu teh aluminium atawa aluminium anu disipu emas? Dasana mah emas asli beda beratna yeuh. Cek si Bujil. Mang Ujer anu geus legok tapak genteng kadek ngadeuketan. Malah matuli kongkorong teh diilikan apik naker. Ku sararea pada melong. Hahaha. Deuh geunahnya Mang. Kumaha Mang yeuh? Emas jang. Hol emas ieu teh. Aduh, geunah euy. Cek si Bujil deui. Kumaha mimitina make jeung manggih nu kitu euy. Cek Mang Dasma bari neuteuk. Atuh barabat wae si Bujil teh nyaritakeun pangalamanana. Di awal tepi ke akhir. Atuh sararea mani colohok sarta muji ka si Bujil. Tak kitu Mang. Tapi kumaha ngajuananya ka mananya? Si Bujil boga keneh kabingung teu nyaho cara ngajualna. Nu kitu mah kudu ka toko emas atuh Jang.
tapi kudu aya suratna. Lamun eueuh suratna sok rada hese teh. Kudu pinter ngomongna. Cek Mang Ujer bari papeta. Duh, lamun teu ka toko emas kumaha tah? Hese. Teu nyaho teuing kudu ka mana. Alana make kudu susah. Keun isukan urang jual ku Mang. Ngan ayeuna Mang rek nanya. Rek kumaha rancana maneh, Jil? Da hasil ngajual emas teh tangtu gede. Rek dikumahakeun duitna? Ieu. Satengahna keur kuring pribadi, satengahna keur sararea. Tapi moal dibikeun duitna, urang tambahkeun keur meuli kilo teh. Mun geus pimahieun, urang beulikeun sarta rancana urang teh buru-buru jalankeun tak kitu. Itu nu ngariung keprok. Kabeh ngarasa bunga ngadenge kitu teh. Nu ngariung keprok. Kabeh ngarasa bunga ngadenge kitu teh. Si Bujil menik kemung liang irungna asa jadi pahlawan. Alus pisan eta maksud teh, Jil. Syukur mangge satuju pisan jika tu geura marani heula engke urang ngobrol deui. Datang tu ayeuna mah maneh teh capek. Cek Mang Dasma mungkas obrolan. Si Bujil jeung kanca-kancana marani heula di walungan. Geus kitu arampih ka imahna. Recok dalahar. Repoek ti kajauhan katemong baranangna lampu listrik di jalan jeung di gedong-gedong. Ari di komplek Mang Ujer mah poek we ukur kacaangan kulilin. Harita mah halodo memeh sare teh kumpul deui ngariung. Si Bujil keur meujeunna jadi bahan obrolan. Malah perkara sahmi di oge dicaritakeun. Tuluy ngasakeun rancana ti heula teh putusanana isukan aya duaan anu ditugaskeun milu kana truk maluruh tempat ngajual barang rongsokan teh. Kacaturkeun isukna. Anu duaan teh geus singgil sanggeus tarapti sarta teu poho diwawadian ku Mang Dasma. Cara-carana geus diatur terus nu duaan teh miang. Ari Mang Dasma init ka kota rek ngajual emas teh. Pakaian milih nu bersih supaya nu boga toko ulah curiga. Sedengkeun anu sejena harusaha sakumaha biasana. Kocapkeun anu duaan, layalian Iwati Wasa jeung Ijon, anu gede wawanen gede tanaga, keur meujeunna bala kesenteng. Duanana dipercaya pikeun jadi mata-mata, ngintip cara-cara batur dina jalan usaha. Kumaha mimitianana Jon? Pan geus dipapatahan ku Mang Dasma. Mun api-api teh we, nya. Tapi kudu jiga euy. Keun dewek nu ngomong. Cek Ijon. Tekung silila eta nu duaan geus tarpi ka nu dijugjug, langsung nepungan bosna. Teu asa-asa da geus wawuh geus mineng tepung, malah mah memang ngomong geus ditanya manten. Nah maneh lalengo ayeuna mah ye da usaha. Kitu pokna asa heran nenyo Ijon jeung Wasa datang lengo teh. Da biasa nama sok bari babawaan. Mun kan abdi teh teu usaha nama ieu lah. Ieu rada teu ngarareunah awak. Tapi da abdi teh kudu neda pujit mah teu beunang di persabenan ye. Nginjem duit. Bosna ujug-ujug neguh kitu. Sanes bade namut artos. Isin kan teu wantuna. Abdi mah ngarumaoskeun teu gaduh tandona. Cek Ijon api-apina teh jiga. Ari geus sada kumaha tuh? Naon-naon dek nyeum heula duit mah. Moal burung dibere ku saya ge. Moal kan teu wantun nanging kieu gerakan. Wah. Leres abdi teh peryogi artos kanggo neda sadidinten nanging moal namut maksud teh nepangan ka juragan teh sadintenan mah bade nyuhunkeun pakulian gitu. Sawios naikeun barang kana truk oge malih mah
Abdi teh daek ngiring sareng truk gitu terus nurunkeun di ditu perkawis buruhna eta mah kumaha karidoan juragan we da abdi yakin sareng perjanten karena kawijaksanaan juragan gitu kan cek ijon bari pepeta eta lalaki anu boga usaha ungut-ungutan tapi teu buru-buru ngajawab kalaret kana barang nu memang numpuk can ka akut malah aya rancana poe eta rek diakut ngan treukna can datang ret deui ka para pagawe sejena kaciri sibuk keneh kabeh oge naon teh ngan moal bisa salilana ieu nya sabab di dieu ge pagawe teh geus cukup malah mun keur eueuh barang mah ya sakala nganggur teh ngan keur ayeuna mah bisa jigana sok wae rek babantu heula mah di dieu mah kebeneran loba barang taekeun ya atuh bisi rek mantuan nurunkeun di ditu nyaeug deui da asana moal kabawa ku sabalikan gitu eta teh cek eta lalaki akhir namanya tujuan gue ijon jeung wasa teh bungaheun pisan nuhun kan nuhun jika ayeuna mah bantuan heula ngarungan we lah bari ngadaguan truk mangga kan ayo sah urang digawe ijon ngareret kawasa anu direret hungeuk terus ninggalkeun bos rek ngamimitian digawe teu lalawa omong terus weh digawe sakadugana didinya aya pagawe nu geus matuh tapi teu jadi panghalang da geus warawuh jadi eueuh anu sirik atuh lancar we tugas ijon jeung si wasa teh malah teu kung silila oge jebul truk datang digawe pindah naikkeun heula barang aya nu di karungan aya anu ngan ukur di beungkeut wungkul ijon jeung wasa segut naker digawena teh lantaran aya tugas khusus di Mang Dasma teu ngingetkeun kana kacape teu mandang buruh sabab nu ditujuna oge hayang nyaho tempat ngajual eta barang lancar teh aya itu ieu gerung-gerung geleuyeung truk teh maju bari pinuh ku muatan ijon jeung wasa milu luyu jeung perjanjian tadi ijon jeung wasa nyerengeh seuri bari anyeu ceuleuh di luhureun barang truk nyemprung mapai jalan gede angin ngagelebug tarik beres Jon geuning teh hese nya euy nya heueuh matak teu kudu sieun urang mah teu boga niat jahat pokona mah tugas di Mang Dasma kudu dijalankeun kalayan hade bener hasilna kudu mencekil bener kamana kira-kira nanya sana mah moal kaluar ti kota Bandung kumaha mun jauh teu naon-naon terus we awaskeun tuh apalkeun cirina jalan naon ieu kebon kawung ieu teh heuh kade sing teulik ieu eta dua jalma teh teu cileureun sapanjang jalan diteges-teges kulantaran cicingna di luhureun barang atuh awas ka sakur anu kaliwatan mengkolna ka mana jalana mapai jalan naon ku eta dua jalma diapalkeun nya berkah tapi ka hiji tempat anu tetela masih keneh di jero kota ngan jigana bae henteu langsung diolah di dinya diberesan deui jualeun ka kota sejen tapi geus jelas panampungan gede mah geuning di dinya wanci asar wasa jeung ijon geus baralik deui ka pamonokanana mawa hasil anu muncekil buburuh nyatu di upah beas cek babasaan teh mah hari sabab tugas di Mang Dasma lancar ku bandar dibere duit puguh we untung kumaha hasilna Jon cek Mang Dasma sabada kumpul di tempatna malah disaksian ku sararea kumpul ngariung beres Mang kuring apa tempatna nyaho jalan-jalana asana di ditu mah moal hese da buktina meulian barang ti mana wae nu loba jeung nu saeutik ditarima
ngan jika nama bener gede itu teh cek ijon beres ada gitu mah tapi kade ulah salah sabab lamun geus aya barang ulah isu ulah apa gitu ayeuna ge urang ajaran ngajual gadinya cek Mang Dasma pinuh ku sumanget nu sejen ge gede hate ayeuna mah ngajual naon da barang ge can aya tuh Mang bujil mun aya ieu mah nyari eueuh mah babahanan heula we tah ayeuna kumaha timbangan Jil Mang Dasma nanya kasih bujil nu dipercayanya ka duit perkumpulan duit nu aya di kuring mah geus sadia tapi kumaha hasil ngajual mah hasil mamang can laporan ka kuring beres jang bisa dijual ngan memang mimitina mah hese si Cina teh teu daekeun narima pedah suratna tapi kumang teh dibejakeun rusuh sabab duitna rek dipake meuli obat boga kula warga anu geuring ceng teh nya akhirna mah dibeli cek Mang Dasma ku siwel ngabijilkeun bungkusan tina sakuna isina duit sabaraha gram Mang lumayan Jil 4 gram nah ieu duitna mun teu salah mah 32.000 nya cek Mang Dasma bari sok mikeun duit kasih bujil ku si bujil di tampanan teu nanyakeun timbangan sakalian nya henteu terus we balik deui ka dieu taina kieu we atuh isukan kuring moal usaha kuring rek ngider ka Bancuy rek milihan kilo anu cocok keur urang sarta nu murah jeung alus we asana urut ge moal naon-naon nya teu naon-naon urut ge asal alus keneh bener keneh itu tah satulina mun kilo geus meunang kuring mah rek balik heula ka lemur Mang sono ieu ka pamajikan nya teh bisi ngarep-ngarep lantaran geus lila teu balik kapan teu beja teu carita cenah cek si oneh teh meureun kumaha ke Mang Dasma ngahuleng ngadenge kitu teh ras ingat kanu di imah deui da sarua manehna oge geus boga kulawarga malah Mang Dasma mah geus boga anak si bujil ona mancan bogaeun bang baluhna teu berat teuing nah kalah ngaulang Mang dikira Mang teu ingat ka lemur sarua we da ka kulawarga malahan mah meungal peuting ka impi-impi leung lamun calageur kumaha lamun barudak geuring cek Mang Dasma hat manehna oge inget ka kulawarga karti Mang tapi urang pilih genti we atuh isukan kuring heula malang ka pamajikan Mang bisi kumaha nam keunang kege moal burung aya kasempetan pikeun mulang ka lemur cek si bujil nya teu naon-naon atuh kitu oge tembal Mang Dasma satuluyna eta riungan teh nyawalakeun rancana teh leuwih diasakeun diatur sagala rupana niatna rek gawe bebarengan rek diajar ngadegeun perkumpulan supaya bisa mandiri ulah gumantung ka pihak sejen sabada diayakeun sawala nya akhirna dibentuk pangurus Mang Dasma jadi ketua si bujil bendahara Mang Ujer sekretaris itulah muncek dinu sejen mah tapi pikeun balad Mang Dasma mah istilahna lain eta aya deui ngaranna ngan tugasna mah sarua anak buahna teu aya nu baha kabeh ge satuju malah mah bungaheun pisan asa aya jalan pikeun ngarobah nasib maranehna kabeh ngarojong kana rancana Mang Dasma sarta gagasan Mang Dasma jeung si bujil kacida di ajenanana kacaturkeun isukna nu geus meunang tugas mah kabeh geus digawe nu usaha-usaha
nu babahanan si bujil init neangan kilo di baturan kusa urang Mang Dasma jeung Mang Ujer beberes pi tepateunana lantaran geus kasawang mun barang geus ditumpuk di dinya pasti kudu lega tempatna nyatana keur tempat neundeuna. Mitra kaum dangu teka kocap jalan-jalan anu digawe urang caturkeun bae geus beres tempat sayagi alat-alat nu dibutuhkeun geus boga malah make sadia buku jeung patlot sagala keur nyatetkeunana si bujil geus hasil menang kilo meuli urut we supaya rada murah tapi alus keneh sarta timbanganana bener keneh da kungsi diayon diakurkeun jeung anu weuteung isukna deui si bujil amitan ka sararea da keukeuh hayang balik heula ka lemur Mang Dasma mah can bisa balik lain teu hayang tapi loba urusin jeung can boga duit anu cukup. Jil jig balik heula ka lemur bejakeun ka si bibi Mang mah sehat kitu ngan can bisa balik sabab ripuh keneh ku pagawean oma tulah dibejakeun yen urang digawe model kieu ulah nyaritakeun kasangsaraan bisi melangeun bisi titah balik bubungah we baberah sina gerde hate. Aduh saja bati gitu ieu Mang boga duit saeutik bikeun ka si bibi wayahna kitu can hasil nu bener usaha teh cek Mang Dasma amanat ka si bujil nu harita geus sagedang dan rek balik. Tenang Mang keun kumakuring we bebeja ka bibi mah nu jelas moal dibejakeun yen urang kungsi jadi galandangan pokona mah beres we lah urang bejakeun ngeunah we lah ngancan aya hasil gitu masih kena di testing gitulah lamun cek di testing teh mah bebeja kitu we da moal apaleun cek si bujil saenggeus sagala rupana tarap tibral si bujil teh miang hatena mah geus kumejot hayang geura tepung jeung Nyi One anu mangkuk di lemur geus kabayangkeun pasti unggal poe teh ngarep-ngarep sabab geus lila ditinggalkeun teh. Ari Mang Dasma jeung Mang Ujer poe eta teh geus ngamimitian narima barang ti anak buahna puguh catetanana puguh hitunganana di kilo apik naker sarerea sadar najan poe eta can bisa dibayar tapi gede hate engke mun geus iang pasti bakal dibayar sekaligus jeung deui mun perkumpulan geus boga modal pasti dibayar kontan ayeuna mah dianyuk heula da banarna can bogain modal keur nyumponan pangabutuh sapopoe mah nu boga ngagunakeun heula nu aya nu teu boga unya minjem heula teu hese da geus pada ngarti silih asah silih asih silih asuh eta teh lain ngan ukur babasaan cag urang tuna heula. Mitra kaum dangu ayeuna urang caturkeun malikan heula ka tukang nyatana mapai laratan anu katunda nyuk curug catur anu kapungkur urang medar kaayaan di lemur Karang Hideung nyaritakeun Nyi One anyaran mah nya teh Nyi One teh bunga malah mah aya rasa agul sok dibeja-bejakeun ka batur oge yen si bujil teh keur diajar usaha ka kota gue baturna ge loba anu milu bunga
loba anu milu ngadoakeun lantaran si bujil teh aya kamajuan atuh daek lunta ti lemur ka kota mah da tadi namah kedul melid licik taya guam eueuh kahayang estuning carekeun wungkul eueuh pisan gadag kana naon-naon teh kitu deui maineung hatena regreg gede pangharepan lantaran minantuna geus daek usaha malah kabi maci jadi misobat minang anyang asa-asa mun aya naon-naon teh boga rasa yen elingna si bujil teh dililirkeun ku Mang Dasma salakina Bimaci. Kocap dina hiji mangsa kira-kira sabulan sabada ditinggalkeun ku si bujil Nyi Oneh teh mimiti hariwang hatena lantaran geus kasal nungguan sedengkeun ti kota teu beja teu carita teu aya surat-surat acan lantaran beuki melang beuki hariwang terus nyampeurkeun ka indungna kasampak teh maineung keur mulak-malik poe gaplek ngarah tere garing sabab ponok poe babari hujan. Aya naon Oneh? Cek indungna bari cengkat gek diuk dina Bang Barung. Nyi Oneh teu buru-buru ngajawab. Kalagek diuk paroman alum, hatena teu teteg. Geus rada lila kakara ngomong. Mak, Kang Bujil teh kumaha nya? Mani lebang teu aya beja. Pan batur mah karek saminggu ge geus jebul. Sabulan geus bulak-balik aya nu mawa duit mawa baju mawa naon we mata kresep tapi nah ari Kang Bujil geus 4 minggu can aya beja-bejana acan kumaha nya manya kitu cek Nyi Oneh kaharti kitu nama sabab jadi karasa cuang cieungna hari lila teuing papisah mah maineung ungut-ungutan karasa ku manehna oge jeung bisa ngarasakeun kana eusi hatena jadi anak maineung ngarahuh ya Oneh ku mah oge kaharti tapi sing ingat salaki maneh teh inditna ka Bandung teh lain nyoko tutundaan lain neang nu geus aya tapi apan usaha ngadadak neangan kasebutna ge ngadu nasib apan susuganan tak lantaran kitu asa wajar lila saeutik mah mana kitu ge can hasil meureun keun ulah leutik hate ulah rek nguluwut ye anggur masing getol ngadoa nadadak kanu kawasa supaya salaki maneh teh menang pagawean anu wajar tiupan ku maneh ti kajauhan menta tulung muntang teh angin ka Allah titipkeun ka anu kagunganana nyatana ka Allah sing loba nu mikaasih sing menang pagawean anu matak maslahat doakeun ku maneh teh sing rajin ulah cul kitu bae cek maineung bubuhan kolot anu geus legok tapak genteng kadek dina nyarita teh henteu matak marudah najan nya ge hatena hariwang teu manasan kana hate anakna nya kitu can meunang pagawean kumaha daharna nya maknya jeung kumaha cicingna di mana cek Nyi Oneh inget kana beuteungna bisi si Bujil teh kalaparan teu manggih dahar sabab kanyahoan inditna teh teu mawa bekal ukur mawa duit saongkoseun panjang Mang Dasma atuh jeung kolot anu geus boga pangalaman di kota Oneh keun ulah hariwang teuing asana mah moal naon-naon cek emak mah heueuh da jeung Mang Dasma tapi
kamari ge Bimaci nanyakeun nages aya beja atawa acan cenah ari cek kuring teh boro-boro beja teu aya laratan-laratan acan kumaha atuh nya maknya ya ulah leutik hate cek mak ge tenang we tenang nama tenang mak tapi kumaha kuring barang dahar da kuring teh teu usaha teu bisa macakal sorangan mentaan wae ka emak geus era oh mikiran dahar nah make jeung bingung cik atuh mikir yeuh jelema anu geus kolot nyatana emak nu batan sakieu bisa keneh usaha sahuap sakopeun piraku nu jag-jag belejag model hidup teu bisa cik atuh ngeunteung da moal ragrag ti langit rezeki mah moal tapi kudu disiar jeung diikhtiaran kumaha atuh da teu bisa mak ayeuna ge can boga beas ya geus atuh ayeuna mah cicing we di dieu heulaanan urang saimah heula jeung emak soal imah mah tempoan we unggal poe da moal aya anu mangku moal aya bangsat deui da bangsat ge nyahoeun kanu miskin marek maling teh maling naon nyeoneh ngahulang kumanehna oge kapikir hiji-hijina jalan pikeun ngungkulan kasusahna kudu ngahiji jeung indungna sabab manehna rumasa najan jag-jag jeung ora keneh ge urusan usaha mah eleh ku kolot nya akhirna nya jiga nama kudu kitu nyamanya nya heueuh geus we kitu ayeuna mah jig beberes heula di imah engke mun salaki maneh datang ka ditu panteu naon babalatak teu puguh ai beres mah di imah kaayaanana sok itu gerakeun nya nyeoneh bungaheun lantaran geus aya pangajak ti kolotna buh matak nepungan ge hayang kitu ari ayeuna ditawaran pisan nya puguh aya jalan komo meuntas harita keneh nyeoneh teh balik heula ka imahna rek beberes rek mernakeun barang anu perlu diamankeun ulah bacacar teu sandeuna hapa-hapa ge rangeuyan banda mah sok aya bae ari indungna ngalange dina bang barung bari melong ka anakna nu ngareos init maineung sok hanyelu sakapeung mah naha anu anaon kitu anak nu ngan hiji-hijina teh beti kadarkeun meunangkeun nu kitu tadi nama dipake angkeuhan nyeoneh teh sugan we nyeoneh teh geus rumah tangga mah bisa nyangkeh kolot ari ieu bet sabalikna kalah nambahan bang baru renghap maineung narik napas jero akhirna mah sadar deui kana nasib kulak canggeum bagja awak memang geus aya anu ngatur keun bae mana kitu ge geus nasib aing kudu kieu ngan muga-muga teh barudak sing aya dina kamajuan ulah aya we kitu cara nama kumaha bae sangkan marangih kabagjaan ngan anu dipihara teh tetep rejeki anu halal kitu garentes maineung anu teu waleh merhatikeun kana nasib nu jadi anak jeung minantu kocapkeun deui nyi oneh geus tepi ka imahna terus beberes sorangan we dawuh nu mantuan barang-barang nu perlu diperenkeun diasupkeun kana lomari jepret dikunci
pakaian anu penting dibuntel rek dibawa. Barang geus rek anggeus beberesna, kurutak anu datang hiji awewe sapantar jeung Nyi Oneh katalahna teh Suhama babaturan Nyi Oneh ti keur sakola keneh. Teuing ngahaja teuing kabeneran wungkul. Da teu kanyahoan ti tadina nyalukan ka Oneh bari nangtung di deket golodog. Saha? Oneh nalojol ka tepas anabreh Suhama batur ulina. Ih, geuning maneh amah. Yap ka dieu. Keur naon atuh meuni anteng nya? Ceuk Nyi Suhama bari mancat nyampeurkeun ka pribumi. Keur beberes amah. Kuring teh teu betah cicing di imah. Asa teu puguh cuang cieung ngan sorangan. Nyata rek ngungsi ka emak. Ceuk Nyi Oneh bari gek diuk bangun lungse. Capek tas beberes. Nyi Suhama gek diuk deket lawang. Hai, nya. Nah kamana ari Bujil? Ih, puguh kuring teh keur bingung lantaran Kang Bujil teh geus meh hampir sabulan. Teu beja teu carita teuing kumaha nasibna. Tema Nyi Oneh bangun anu dareuda da puguh keur sedih mikiran Bujil. Kade Oneh, ulah tenang. Lalaki teh atuh. Suhama geus mimiti manasan. Namahan kahariwang pikeun Nyi Oneh atuh meuni curing hak kadenge kitu teh. Nah kumaha kitu? Ya, piraku maneh teu inget kana lalakon kuring. Oneh, lalakon nu mana? Ih, piraku teu ngadenge. Atan salaki kuring anu ti heula. Pangna tepi ka papegatan teh ieu gara-gara kitu. Mimiti nama jiga anu nya rek usaha ka kota. Lila-lila teh ka ciri belangna. Teu nyahona boga deui nu ngora di kota. Da eta mah meuni hayang ngerekep be meuni hayang naon kitu ngapungkeun kana para we. Ceuk Suhama bari kekerot katara bangun gemes ka cida amekeuna. Atunya ngahulang Nyi Oneh teh. Keur mah eukeur loba ka melang, loba ka hariwang. Katurug-turug aya omongan kitu ti baturnya beuki panas we hatena teh. Boha-boha amah. Tapi da piraku karek sabulan di kota nage. Wanya ujug-ujug kikituan mah. Asana teh kacida teuing. Nyi Oneh ngupahan maneh. Tapi jajantung mah teu burung ratug. Nya heueuh can puguh. Ari Bujil mah ieu nyaritakeun sote salaki kuring anu bareto. Tah kitu mimiti nama. Nya muga-muga we atuh Bujil mah sing bener, sing jujur ulah kabawa ku sakaba-kaba. Nuhun amah. Muga-muga we atuh. Tapi kumaha atunya? Kuring mah hariwang. Nyata bisi kumaha onam. Ya sing sabar we atuh Oneh. Nyakeun bae sakitu mah. Jamak ngan keur kahareupna mah sing ati-ati jeung waspada. Ye, ulah percaya teuing. Bisi katipu. Kuring mah ngabejaan we pedah kasobat. Cek Suhama Anger we biwirna teh kawas anu getek ngahaja
mah panas kanyi one. Nya nuhun atuh amah. Dah heueuh. Perlu waspada hirup teh. Rek mana ieu teh ngahajak ka dieu atawa kumaha? Bisi aya perlu ka kuring. Pasti biacah nyata rek nyeum ayakan anu gede tadina mah. Tapi ruksak aya ge. Boga di dieu one. Kuring macan babanda teu boga naon-naon. Barina oge keur naon ayakan gede. Nu leutik oge tara kapake. Lain ari nyair impun mah. Tapi da kuring mah tara. Nu sok rajin nyair teh Kang Bujil. Nya teu naon-naon teu boga mah. Bujil teh initna jeung Mang Dasma nya. Heueuh. Kumaha kitu? Henteu. Nanyakeun we atuh. Tara puguh. Nyoneh jadi penasaran dina hatena timbul pertanyaan. Nah Suhamah make nyarita kitu boa-boa. Aya anu teu beres. Ngan teu wani pok. Satuluy nama Suhamah teh ngabuih we cacarita. Kamana we ngobrolna deh teu make jejer aturan. Kamana we kasampurna ngan anu jelas lobana mah ngupat kagorengan batur ngomongkeun anu teu bener. Nyoneh teu ujug-ujug percaya ukur ngahaminan tambah henteu nya ngarepan. Tapi najan bari jeung kitu oge ari aya anu nyentug kana hate mah teu burung jadi pikiran. Utamana ngeunaan salakina nu ayeuna usahana ka kota. Buahnya di dituna teh nyalo wedor dumeh geus boga milik jadi poho kanu heubeul sok sieun nyawe cek caritaan bieu Suhamah kade cenah di ditu teh aya tempat anu disebutna teh nyaeta Saritem bisi mineng kadinya atuh ai Saritem teh naon cenah cek oneh teh dicaritakeun ku Suhamah teh ngeunaan kaayaan Saritem waktu harita. Teuing naon tujuanana Suhamah teh. Dari geus seubeung ngomong mah terus we amitan. Aneh, yuk da kuring macan kacai ieu teh. Bari ngoleset kana golodog. Lulusohan teuing atuh amah. Cek nyi oneh padahal mah hatena atoh. Udah kesel atuh ngalayanan nu ngabuih ngumar carita teh. Maka jeung nyaritakeun Saritem, nyaritakeun stasiun. Nyaritakeun pajagalan. Tegalega. Tu kating naon maksudna? Keun engke mun aya deui waktu rek ulin deui nya. Karunya we kanu nu geulis. Ulah tiiseun teuing. Wayahna we lanannya anehnya. Sing sabar sing tawakal. Cek Suhamah bari terus turun kaburuan leos balik. Nyi oneh ngajengjen dina golodog. Melong ka Suhamah nu geus jauh. Dina hate nyi oneh asa aya anu ngaganjel. Hese dipapohokeunana. Sabab geus aya kamalang ti tadina ari ayeuna ngadenge pangaruh goreng ti Suhamah. Atuh jadi tambah parna. Bohanya Kang Bujil teh toloheor. Najan rupa goreng patut ge da ngomong nama pinter. Palang siang omongan Suhamah teh bener. Geus meunang kesenangan poho ka aing. Kaitu we jiga nama nu dibejakeun bieu cek Suhamah minang init ka Saritem meureunnya da ka aing poho awas ya moal dibere ampun ku aing cagur. Wah ini teh hanya ke bujeng nengdong dugi ka dieu heula insyaallah anjing urang teraskeun dina seri anu ka-26. Atur nuhun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.